karena kusi-kusi abdi kumah teu biasa-biasa we salah labar ieu teh motivasi ka urang batur mah tepikeun ka kitu diserang teu bisa dahar urang mah karek teu biasa teu boga duit bari bisa dahar mah teu gaduh artos geus lieur nya urang teh ene epes meer eta karek boga leungit artos karek dina dompet lah sia 100.000 deui jabaring sabulan deui gajihan teh geus deg-degan mah urang banyak can alah beas geus beak jabaning gajihan 2 minggu deui pan geus deg-degan urang mah alah tuh loba alahna we alah jeung alah deui batur mah teu tuang di Masjidil Haram teh eta teh motivasi berkah naon salah bar hirupna tak urang teh kedah kitu simbol dua masjid deh subhanalladzi asra lamun ayeuna urang Masjidil Haram getol tah dina ibadahna tah di mana urang teu berek ibadah oge cing sabar kana papasen ti Gusti Allah sabar eta teh ngarangku kana habsun nafsi tarku syaqwa min alamil balwa ulah ninggalkeun kana keluh kesah sanyeri-nyerina hirup kedah ditolkan dina hati masing-masing kedah laporan teh ka Gusti Allah punten ulah aya emutan kajalmi ieu sok ngaos Al-Qur'an beres ngaos Qur'an naon di maosna sadaqallahul wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira naon hartosna teh cekap Allah nu nulungan abdi cekap Allah anu nulungan abdi anu jantan wali abdi teh anu ngatur abdi teh Allah nu teh lamun urang ageuna lamun tos tiasa mukalamah sareng Gusti Allah cekap ya Allah teh moal emutna kanu sanes cekap mudah-mudahan we gaduh karung sing hirup enggal emut ka Gusti Allah ngaos Quran saatan kitu urang ngaos Quran teh ulah diengke ulah nungguan ke hayang naik pangkat datang ka ajengan naon ibu datang ka abdi cek ajengan teh ya teh abdi teh ieu murang kali rek naik pangkat hayang sakola kumaha amalana maca cenah tabarok lobakeun sumping deui ka ajengan ieu abdi teh loba hutang baca cenah ieu waqiah lobakeun sabaraha kali 40 kali cenah 40 poe sauman tong sauman cenah komo begitu nya engke keur boga kabutuh ayeuna saacan urang da urang teh gaduh kabutuh ka Gusti Allah rutinkeun ngaos Al-Qur'an lamun urang ngaos Al-Qur'an man dan sapa ida aratum ana ida arabtum ya isha su'ada wa mauta syuhada wan najata yaumul hari wa dillu yaumal ya wan najata yaumal wa dillu yaumal har yari fa adimu qiraatul Qur'an dina sapali hadis sebatkeun lamun anjeun hayang hirup bagja ibu hayang bagja teu boga duit ge bagja we jadi dia bagja tegaduh pangkatnya bagja we gitu aja sar Kangjeng Rasul gitu lamun urang hayang hirup bagja maut hoyong syahid urang teh ahli majlis sungkul ya teh bodoh unggul orang bodoh unggul dikersakeun maut syahid digaduh perang fisabilillah wa mata syuhada wa najata minasyaitan dicelepan setan yaumal harqina royan panas ke di padang mahsyar naon sar Kanjeng Rasul fa'adimu qiraatal Qur'an dawamkeun ngaos Al-Qur'an